Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tia Salwa Christian dari kelas 11 IPS 1 akan membawakan drama yang berjudul Bobodoran Sunda. Operator: Selamat Pak, Bapak kenging liburan ke Amerika selama 7 dinten. Udin: Wah maknya kade tong poho Pak. Operator: Mohon Pak, Bapak kenging ku sabab Bapak pengguna setia Telkomsel, kartu HP. Udin: Oh kitu asik, iraha kitu Pak liburana. Operator: Ayeuna Pak. Udin: Oh siap atulah ari kitu mah. Tidak lama kemudian, Udin pun pergi untuk berlibur. Sesampainya di sana, Udin pergi ke sebuah hotel mewah dan di sana dia bertemu dengan bule. Udin: Aduh, ieu mah meuni megah kieu euy, alus hayang boga imah siga kieu da. Halo mister, ieu alus kieu anu maneh ieu teh. Bule: What you speak? I can understand you speak. Can you speak English? Ieu mah aya-aya wae, urang mah nanyana ge ieu imah saha, lain linggis. Bule: No linggis, but English. Speak English, sir. Udin: Meuni terus we eta nanya linggis, aya linggis mah teu bawa, aya di kampung. Bule: Oh my god, I feel he is so crazy. Urang nanya malah indit. Bule itu pun pergi ke dalam lift dengan bertulisan oven di atasnya. Udin: Mister, awas tong asup kadinya, eta mah oven, awas bisi asak. Tidak lama kemudian keluarlah lagi, namun yang keluar ternyata orang negro. Udin: Kan cek urang ge naon, bejaan tong asup. Jadi we kan asa kitu hideung deui eta mah. Sekian cerita singkat dari Udin dan si bule. Semoga menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.